Atuh nang gegesrek tina palangkakan. Abdi gelis wa, Bro? Enggak bisa. Aku mah deh. Jadinya 15 ah. 15.000. Ih, Bibi. Halo, Wi. Yuk kamu. Sia ek wani ngadeketan si Sokun. Syarat-syarat nama guys aya. Kecil masalah hak itu mah. Gimana, Mbak? Yang ngudut. Enggeus orang di bemen siap-siap nah heuh. Kurma giloting wa embang keur paila. Duda-duda kabeh paila. Samanya urang dilakonan ngamen yag-yagan ka unggal lawang. Da siama pemeras. Tiap duda diperasaan ku siama. Lalu mah da boga saraki. Pret. Saya tangges di papar melin deh. Geus? Geus di peret. Geus. Ti imah. Gue sering geus mah. Ayeuna ieu urang aya di depot Bayawak. Jadina urang kudu jampe ka kalepus. Ami menang jenuk. Duit nah heuh. Heeh. Siap, cil ka dieu. Buah syalak, buah gandul. Bak syaralak, bak gurandul. Nangging dina roh. Oke. Buah kalapa, buah rambutan. Beteng bapa embut-embutan. Saya kari aja nak gejog-gejog. Tak gitu. Kieu ya. Assalamualaikum. 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 Kan di si jamana. Kucing bewa. Kok belum cicing bae. Sagi jampe. Oh, sini bisa jampe nak. Mana murid kumane? Malah mah. Semua gahun jamana. Kumakutan. Madit wa. Siapa tadi salah jampe namun. Jampe jangan agak ada laki. Jampe jangan gara-gara laki, ngagarat Bayawak mun. Pan tadi geus empan anu. Itu buah kalapa, buah rambutan, beteng bapak embut-embutan. Geus namina kan sejen. Buang ke di nu sejen mah dibere. Buah ge wa. Nah, Mardit. ke dina ieu mah sia ge orang kakapuleun dah. Geolna kapulen. Heeh. Ya, Kakak hade maksudna. goyang naon deui? Tuk matek sia. Tadi geus goyang ulah sanca. Anu, Geus. Nama genam? goyang ulah kobra. Mang, milu. Mang, kami ek milu geol. Geus ge geol. Kang ada geol na. Oh. Ibarat debu pengantin, imet manis sebagai pengantin, dibuang ampase, imet kulane kecewa. Hap. Ora sok
kan di mentare bakela beueuh. Iro zamana eueuh. Tadi belis. Beli. Kejulah tadi aya kumisan. Itu roh, labang nemplong. Si Nos kari nu abus Nos. Ih, Kamu nggak masuk. heeh. Hih, ai prak di pendetan cilik itu. Hih, mardit wa. Desia tadi goyangnya kurang pulen. Kira-kira cangkleng sia sama nyiklak be. Atuh enggeus nam himinda ka umbul sejen. Buang ke diri tu aya duda. Duda nu sok berontok geuing. Lagi nam. TikTok ya. Sia nu TikTok ke. Senam lagi nam. Roh, maus ngelok yang minum. Pinang warung nam. Jangan, Bu. Ayo, entah apa di macan menang duit itu mawa duit abdi mata mau sangu. Siapa Pak? Mawa. Gitu sih heula. Ih, tuh kabi tekor mon. Kan menang sanaon ngamen nage. Itu goyang deui, goyang ulah sanca. Nanti menang heuh. Bagus nah. Nyaman. Malicai. Bu. Cai nu amis, Bu. 2. Pegok tuh ngomong-ngomong. Jangan suwe. Nah, jamak bangker. Iya. Dodobol. Suwe-suwe. Iro, sosok kumaha sih kieu? Udah belum teh. Tadi dia duitnya. Tuh ya Didi itu ramah orang nam. Latihan memeh orang asup kana lawang. Latihan kumaha deui? Iya latihan goyang. Yang goyang naon deui? Ih, geus pulen tita tadi goyang. Teuing. Ya guys, kita di boga goyang andalan. Nam tuh ditu nam. Iya. Bisa sih aku makan dia. Pan rek latihan goyang. Kudu nu kieu. Di sisi tren bae. Pan ieu berek goyang ayam luar. Sama persiapan ti berhenti. Ima. Kieu sukuna. Nih, kieu. Geus anu nyegelan kieu. Ada. Age ieu na nyeblak. Nyi kumakeun. Ini ya. Age. Aduh. Ada na aku jadi. Dak tuh begitu keun gugungna. Jadi na empan. Geus horengan abdi boga goyangan anyar. Tama goyang hayam luar negeri mah bisi retak diritna sarisa. Abdi boga goyangan sengging internasional anu bangetna di Buara, biritna di Cihirup. Ya jauh ujur. Hade teh. Hade. Heuh geus eta bewa. Geus. Parah nu kumaha? Ceg ieu na ieu. Pani kieu wa. Kan bangetna di Buara, biritna di Cihirup. Berarti kieu. Engke papai beki jauh biritna beki jauh. Tadi tuh. Ke si Ambi ya naik itu mah. Geus kajeun. Nu penting mah urang menang duit. Geus nam age nam. Ya. Bu nam. Duh. Bahaya ngawadang. Minum gel, Bu. Cau raja setan. Ya, ima jangan kapan si Rodia. Geus dibawa bae. Jangan medit. Makasih dah, Bu. Makasih Kak Cida. Iwi ejek si Iben. Di. Itu ya di ditu. Ya. Ya.
Ya, maisin ro. Kayak orang kanyahoan kan ngamen. Hutan. Ih, geus agi uculan ieu na. Iben. Sari Ben. Dewek tes tari ini, gini nggak bilang di Dario. Abdi tas di dia tas neangan iya lokasi Jang Masar waro. Dewek sih tas tindi. Ging dewek kawilang ya di dia. Abdi tas iya ngalamar kerjaan di kelurahan. Dewek ke Masar naon? Ek masar. Masar naon sih asli. Kan masar rujak deh. Heeh, benek Masar rujak lele. Lele tak. Kayak meureun dewek mah ngulagi bari geol. Da pola kicep ge sok bari geol. Ya, aku malah nyawa bari geol sih. Kieu jelekeun. Kieu. Ya, jadi soalnya kalodok. Pan kayak boneka caya-caya. Hi boneka caya-caya ge sok ambekan kicep pan bari. Haye kitu geuing ye. Eureun-eureun. Abdi ge lalapun diperet tos sih. Ya, Dek. Iya, pulen geol na. Dewek mau motor dah lempang. Kami ngerondong, Ben. Entah anjo gore ka dieu. Namek balalik mah. Keur mah ieu geus teh hujan. Ek diantarkeun. Heeh. Borong lumayan nih. Kurang tuh jahat suku. Ek salah ro. Abdullah. Ben. Sagenam. Abdi kumaha tempatna? Atuh naek. Nga jemblep tengah dangkat. Ngajem belum? Agak bisa hujan. Ada, Mira, ada. Naon roh? Ada. Apa sih? Ayo. Bawa ka dia lagi, bawa ka dia. Ada. Kan dia udang, ini bisa rubuh. Di tas ke rumah geuning ngeureus sangkai. Depan geul bae. Gak dibawa. Boroh. Ih, gitu rempangna. Asi ieu mah nyeri. Tinggal cida ujur. Tadi dia saling dekenan. Kan kan roh. Tadi dia ya. Tadi palingkeun da ka bendungan sadap. Jadi kumaha roh? Jadi saling deken naik, so. Kok masih ding gitu. Makanya kantong bulog udah disalendekeun. Nah, itu yang gitu ndak. Aduh, oke. Iro, Udah ditendang aja, Nak. ditendang. Ya ampun. Dibatak kok, dibatak kok. Dibatek saudara, Ben. Aduh. Gus, balas tak? Paras deh. Ya, Mana dulu lagi? jadi waras eta ya. Ibuan amase iwe tulane kecewa. Kieu. Kieu. Ya aduh, Iro. Aduh.